Keur dulur aing cicing di dieu. Si goblok. Kabina-bina teh maka jeung dulur maneh. Ari ieu teh emang kasuk ka mana kitu? Tapi teu salah ieu kasuk nagara astina. Ya, sanajan kasuk ka nagara astina, dengek ku maneh Saibim. Ieu teh leuweung aing dijaga ku aing, dilestarikeun ku aing, kare-kare ke sia ku dibabat. Mana surat ijina? Eueuh aing mah teu bawa surat izin. Tuh, goblok sia. Main babat naon maksudna? Aing. Lain kumaha aing mana apa teu akibatna? Apa? Naon? Banjir, erosi. Tuh, nah atuh sia teh ongko nyaho tapi kitu. Aing urusan pribadi. Sia tong pipilueun. Kurang ajar sia goblok. Gajah dibelah ditukar nyileung-leum. Kagareuwakeun ku sia gajahna. Tingali sia, endogna sia kacing jalang. Naon Kang? Di mana gajah ngenog? Sia teh Kabina-bina teuing. Aya gajah rakut. aya gajah ngenog. Aduh, madi ya. Berarti sia lain ulang leuweung. Nah, Banyak gajah ngenog. kurang ajar sia, ha? Naon maksudna? Ieu kumaha aing ngajalankeun dharma supaya aing cumpun kena janji. Hah? Aing jumpun kena janji. Teu nyaho cumpun kana janji. Nu penting sangeus ngababat leuweung kurang ajar. Balik. Teu bisa. Balik syukur. Teu naon sia geus manggeus. Ngan maneh kudu balik. Teu bisa. Si goblok. Kabina-bina teuing satan. Woi, Dik. Wah, aing. Tapi heulaan aing. Wah. Walah kurang ajar sia. Kabina-bina teuing Saibim. Hutang pati pada pati, hutang urang pada widang. Leuweung dibabat sia dipaehan ku aing. Majuan. Eus. Wap. Eus. Hanyir ieu jelema nepi ka teuas. Huyap. Allahu Akbar. Subhanallah. Wai. Gelo sia. Woi. Hus kalah. Kurang aja wat. Ayo, wasapan. Hut yo. Hut. Yo. Woi. Alah. Bang sia. Di. Ulah Kang. Goblok. Kang hampura. Babas ya. Tegablek deuleuan si ti goblok. Ai lau lai bek ge ai. Kurang ajar. Ayo, wasap. Hut yo. Hut. Alah. Wis. Alah. Bodor. Alah. Ayo, wis. Alah, guys. Hut. Alah. Anjir. Jelema naon si goblok teh? Buset tanagana nepi ka buset kitu pedas. Buset deuh. Wah kaget aing ge. Pasti. Lamun teh capek ka kawin ge aing. Waduh hebat. Ya anjing. Goblok. Naon? Jadi buk aing kusut. Kurang ajar ya. Leuwih hadep gemep aing jibatan buuk kusut mah. Kurang ajar.
penampilan gue harus dijaga. Aduh. Kurang ajar syadi aing baju kuat. Wes. Si goblok. Wes. Punya kuat. Wes. Jongkeng. Musik siap. Jongkenang tuh. Musik. Alah. Ampuni Bim. Ampuni Bim. Ganan. Jempe tong ribut. Jumpa siya goblok. Cisi bidodo. Aduh. Duh aing. Naon atuh? Please atuh please. Cicing si ieu geus cawak tah. Oh, pek atuh. Gitu. Si babas ya. Galah. Tinggali kalangkang na kuai. Ya. Aduh. Alah. Oh, Aduh. Alah. Aduh. Alah. 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 Aduh. Alah. Kaliur kiai. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Aduh. Mana tahan. Aduh. asik. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Edon syah. Jadi aing rugi ke. Sorakeun aja ngoplosan. Enjoy gitu aduh. Diracukan kabaya ngamihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan diracukan kabaya ngamihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati belalang kupu-kupu Gak dicampur-campur gitu. Udah syah. alah Aduh, lami-lami ya dua buta lengit tanpa lebih hilang tanpa karena. Iya nge. jadi dua dewanya Batra Indra sarang Batra Bayu Nur Cahaya Sesekaringwang Nur Cahaya Sesekaringwang Wih. cahaya kilang kumilang Gede
mending jadi dewa itu Bima tersangka anjeun Bima naon maksudna sia yang ngahalangan aing Bima kaula tengeman pancen tiang otipati jagat nata raja triloka maksudna ngahalangan anjeun supaya anjeun tetulus ka babad ieu leuweung naon sia yang ya sabener nama ieu teh doa tuang ibu kuntinali berata ngadoa tamus ka sawarga Maniloka ingeng sawarga Maniloka sing horeng doa nu janten ibu anu mati supaya anjeun teng tulus ngababad ieu leuweung aing lain ngalawan kudu jadi inung tapi ieu dharma aing sabab aing teu hayang jadi jelema nu lincil loncat pulang udara tidak terigada Bima syukur atuh kitu mah nya mudah-mudahan anjeun cing salamet Bima ingi bejakeun ke si ibu aing salamet gitu nya Bima mudah-mudahan we da moal nyimpang heula yang nage SMS we BBM we nitah ka dewa jadi kita ke dewa dititah ku inu aing mending daek nya teh naon Bima tah atuh keur bekal anjeun eyang mawa ieu tah bawa ku anjeun laon nya teh gada bener bernaon nya teh gada teh kumaha maneh we rek dipake naon-naon oge ieu gada aya ngaranna naon ieu gada ngaranna gada rujak polo utawi gada Lukitasari gada rujak polo utawi gada Lukitasari bener baik ieu pake ku anjeun pikeun bekal anjeun nuhun dewa sami-sami Bima sami-sami aing rek init ngababad deui leuweung nya mangga Bima ngan kade lamun anu nyanyi ulah joget disangka ya dewa bisa nyanyi istuna beja-beja ku aing sia aya dewa nyanyi namanya jagalah hati belalang kupu-kupu tuh beja-beja sia ku aing tong gitu Bima bener saya meos Bima asa di modalan ya Arya Bima utawi Raden Bima nyanak gada atuh langkung tereh dina ngababadna itu ujaring carita teras-terasan ya Arya Bima ngababad di leuweung nanging di tengah leuweung aya tempat anu endah patamanan kinten-kinten aya kana hektaranana di tengah leuweung ari di tengah leuweung teh ieu dina tengah taman aya hiji makhluk anu ieu makhluk teh tadi nama manusia nanging kiwari tos teu puguh rupa margi ieu pagaweanana jelema teh ngan gadagor-dagorkeun sirah karena batu gitu ujaring carita kakasihna ieu makhluk teh nyaeta Bandung Bandawasa iya anu pagaweanana ngan ngadagor-dagorkeun sirah kena batu kadang-kadang ieu batu digalentoran dicengcerikan nyamang ayat senyatana ieu batu teh penjelmaan tina bebene na anu kakasih Dewi Widarmi gitu kayana anu mana ieu Bandung Bandawasa teh tadi nama hiji dewa di sawarga Maniloka anu kenging hukuman ku para dewa wireh ieu Bandung Bandawasa sareng Dewi Widarmi
bobogohan di tempat anu dilarang nya emang aya atau dihukum di leuweung parantos ratusan tahun dihukumna ieu Bandung Banawasa lain dihukum wae secara istrina jadi batu nanging anu langkung kasiksa di mana ditepikan ieu batu teh mangrupakeun ngajangelek jadi putri nanging upami dicaketan digabrug jadi batu deui kitu jeung kitu atuh ya angtukna tos tepukuh rupa ieu Bandung Banawasa unga dinten pagaweanana milarian kemang nyata kanggo masihkeun ka ieu Dewi Widarmi anu kiwari jadi batu halu mampah ieu Bandung Banawasa Gelis Nyai Widarmi Seringan ku ngalang layu ngalang layu Bong para serang mati Pandulan ditandap teleng Hariwang apa notarati Siang dibuat lengan Hariwang para tanah tri Siang dibuat lengan Hariwang dibuat lengan benar we bojo akang gelis tapi nabi teuing gelis Widarmi da bojo akang abong kana tangkakina teu beunang abong kana kanu hina abong kana kanu hina tua Widarmi teu inget geuning kieu karasana dah laras Widarmi da karasana seseiteun kulan ieu hate meuni peurih tangtos hirup lir geuna ku perang moal paler da moal paler tere tere dah tuba dewa 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 ka seseiteun kitu bauti kabina-bina teuing hukum ka aing dewa nepi ka kieu-kieu na tuh Nyai Gelis Widarmi geula pulih ka jati pulang ka asal ya akang sono Nyai akang sono gelis sono akang Nyai sono moal teu kitu atuh kulan Kamalang tadaek anggang ukunti Atanama Sanajem dipapalerkan Dina lamunane bongan Bong porang di luhur
abdi melangkan punung kumaha neangan dah beres soloyo abdi melangkan punung kumaha Bapak Lurah Pahing Wilanagara Dacan Muli sang surya medalati wetan ibu yati kehalangan aling-aling alum teh cahayaan tanda bingapang pikir kuring tanda bingapang pikir kuring kacihaur kacimanyan kahilir kajampang deui kahilir kajampang deui kajampang deui Ayah AEN Kuswendi biat saur kajung-jungan iraha patepang deui biat saur kajung-jungan iraha patepang deui geuningan iraha patepang deui Iraha sosonoan deui bulan jauh tanyakan kadamu kudana dua hari jauh komo abdi som dekat kenarina wae narina mangwas badan nerakaton mangwas pada nerakaton mangwas pada nerakaton pada tumarangan mampu tumarangan nampu Bandung Panawasa ngahuleng baraga meneng ngelohok kembang kadu ras kemikiran nasibna anu reki kaki wari dacandaya hampurati mahadewa hanaha ieu dewa bet dengdek topi kain terserah anak-anak ngalakukan kesalahan dihukum ge ngeunah di jero make jeung aya TV di jero tahanan make jeung bisa basket
di jero tahanan aya kasur aya TV aya aing nepi ka di leuweung dengan gitu nepi ka bina-bina teuing ya dewa nah pilih kasih teh ka bina-bina teuing dewa ka bina-bina teuing dewa ngalakukan kesalahan dihukum nage kadang-kadang teu dihukum ari aing nepi ka ratusan tahun aing dihukum di ieu tengah leuweung piraanan bobogohan bari jeung teu naon-naon aing mah kira nyabak keneh ngan saukur nyabak jeung kabogoh aing tapi naha ieu hukumanana nepi ka kieu-kieu teuing dewa ye kabina-bina teuing dewa hampura aing hampura dewa kabina-bina teuing dewa ulah nepi ka kieu hukumanana dewa Widarmi bojo akang Widarmi ya akang rek nyar heula kemang nyai rek neangan kemang nyai tinggal Widarmi geulis mana kemang belah ditu tadi nama ayana eueuh kira-kira ieu kemang naon sengit angin-anginan sengit kasori Nyai Widarmi ieu akang geulis Ari batu anu tadina katinggalina babatu tapi ditebihan jadi istri deui. Jata istri anu geulis kawanti-wanti enak kabina-bina kakasih Dewi Widarmi itu ujaring carita. Nora cahya sesekar ingwang Nora cahya sesekar ingwang cahaya ilang kumilang cahaya papat warnane nur cahaya sesekar ingwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng kalawan dada teuing Kang Bandung Panawasa engal ka dieu mengpeung kaula jadi manusia deui Kang engal geura gabrug kaula geura gabrug geura canak ti dieu geura lepaskeun tina kutukan ieu Kang geura gabrug yang Kang ya kaula parantosono Kang Bandung Panawasa Nyai geulis bojo akang nih
Gang Bandung Panawasa enga gabruk Winas dikersayang domampara barang digabruk ku ye Bandung Panawasa dadak sakala ye Dewi Widarmi mulika jati pulang ke asal dan dia batu di sapikara sapikari atuh ye Bandung Panawasa digeleduk kena batu kosak dengek kayana gelis Nyai Bidarmi Nyai Ay dewa teng teingan dewa teng teingan yeun dewa kapina-pina teuing leuwih hade paeh ngabale bangke ngajampana bugang tibatan kaula hirup di Gang Gayong kieu dewa leuwih hade paragatkeun nyawa aing dewa jeung tibatan aing dinya nyeri nepi ka kieu ieu birahi bakal megatkeun pati duriat bakal megatkeun nyawa ieu dewa cinya ka kaula anu kiwari di Gang Gayong ku ieu kahayang kaula anu nyayang dina dada nu ngagolak dina dada kacinta anu can laksana dewa dewa Nyai Gelis Bidarmi Nyai Nyai iya Arya Bima anu ngababan leuweung ieu leuweung mah ngahajat teh dibabat ku Bima Margi endahna luar biasa patamanan kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes malum ku ieu Bandung Panawasa ditata supaya betah kitu ujaring carita datan nerata ngademan datan nerata ngademan lewuk mangkulingan rana denera Iar Bima kaget ningali aya jelema nyeng cerikan ieu batu jelema kunaon yang cerikan batu Tumah Nyai Gelis Bojo akang Nyai kapina-pina teuing Nyai akang kacila bogohna ka Nyai Nyai Tumah ampun Gelis Nyai Bojo akang Widarmi Nyai ieu jelema gelo ieu batu diciuman padahal batu geus teu usum we namanya baru kana bacaan meureunnan Nyai Bojo akang Gelis ieu jelema teu normal bogoh ka batu kunaon ieu jelema teh Gelis akang hayang oleng panganten jeung Nyai Gelis lami-lami ieu Bima teu kiat hayang seuri wayana ieu batu rek dikawin nyamang aya kabayang ku Bima saha lebena anu daek ngawin batu jeung jelema atuh Bima kabayang kaituna kumaha aya jelema oleng panganten jeung batu saha kulawargana nu daek nganteur kabayang ku Bima aya batu di titah dangdanan
atuh Bima ngadak-ngadak beuki dieu beuki hayang seuri teu kiat ieu Bima nandanganana atuh ieu Bima ngabarakata kitu ujaring carita bayang ku aing aya batu make beno aya batu make bulu mata iya hakeun nera aningali hakeun nera ningali ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga bangsat anu nyangsarikeun aing biasa ha aing goblok sia naon maksudna sia kurajar nyangsarikeun aing bangsat ampura aing samaneh aing Bandung Banawasa dengekeun Bandung aing hayang seuri ka sia naon ai sia naon yang cerikan batu disiuman ku sia batu diajak kawin ku sia teu normal di aing lu bakal hentong gedeuk goblok sia bangsat naon maksudna sia iya urusan aing rek bogoh ka batu aing rek bogoh ka naon urusan aing sia montong pipiluan ku aing dipodaran sia ku aing naon dipodaran sia ku aing sacan aing dipodaran ku sia dibabuk ku aing kubah ai gelis bidarmi podon mewel deui jigana urang moal menang hampura ti dewa gelis Nyai Bidarwi di mana sia boga nu kitu naon sia eta di mana maneh boga nu kieu kamere ti saha ti dewa tu geuningan ye yakin aing moal menang pangampura ti dewa teuing duh ampun kurang ajar sia naon sia boga nu kieu bangsat naon sia bogoh di kana gada lain bogoh kana gada teu apa ieu teh nu aing babuk sia ku aing goblok ngaku-ngaku nu sia aing nyaho ieu gada ngaranna gada rujak polo gada Lukitasari ieu gada nu aing goblok kurang ajar sesakongko jeung dewa rek modaran aing rek nyanyeri aing utang pati berapa teh utang wina poe wina siawas sia ha pena stiker sayang domampara ya ieu Bima maksud bade ngababuk ieu Bandung Banawasa nanging luar tina dugaan ieu Bima anu sakitu jangkung gede nak ditewak ku leungeun sabeula dibalangkeun ku melayang di Gaganawiyati itu kayaanana malum ieu Bandung Banawasa kasaktianana tanagana nandingan badak sawidak atuh Bima reuwas ditewak diangkat ku leungeun sabeula dibalangkeun ieu Bima ku melayang di Gaganawiyati wah kurang ajar bangsat duka kumaha nasibna ieu Bima diangkat ku leungeun sabeula dibalangkeun ku melayang di Gaganawiyati ku badag-badagna tanaga ieu Bandung Banawasa kan urang tenden dihandelem heuyeum gesan sampeureun ieu ge cak urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ke bakal kasampeur deui kasarius di marga sopana marga marga jalan sopana alas pring gading ancala ieu ge
ya Arjuna anu hariwang ka ingkang Raka Bima maksud bade nyusul ka ieu leuweung alas Amar kairing Semar Badranaya sapala putra yang Akang dulu ieu tingali dulu dah juragan Bima ngapa-apa di leuweung nepi ka geus wala puluhan hektar dulu euy ratusan hektar Akang tuh wala nepi ka geus dempak ieu dulu kawas kudu serem karapih kieu dulu euy ratanya nepi ka rata kieu aduh Gusti nu agung nyaan juragan Bima kana jangjina tuhu kana janji teh kalau jalir eta tala jalir tina janji tala sulayat tina baya aya juragan Bima beda jeung panayagan nya janji mayar hutang lapor janji mayar hutang lapur lapur ting kumaha di teh nyaho aturan ting kumaha nya teh da urang mah aneh ting moho-moho maneh da mun urang mah era atuh da mun urang gitu ge atau geus jeprut rasanana gitu yang Kang urang bari ieu we deuleu nya Kang kariweuh teh aing ngomong jeung krak dingdeng jeung bandrek jeung bajigur anu pernek gede bujur halah nya hitung-hitung ngarona we tanghi we kieu nya ngaronda urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masing iyatna bisi aya dapan cabaya tengah Peting terjempang jeung asih barora ayeuna nyaring badana tiris eta kabulusan si duru dina durukan anu Rona tarunu kasubunakeun memeh marulang mangangaleut kopi ulana kaum eta mengetro sumpahku sampe arase urang lemur nikmat kaya papadana alah memang nikmat atuh da euy oh tang tos belum sampai jeung gula beureum ning aduh nikmat jeung gula kawung aduh nikmat kacida tiris teh leungit make cinteh pahit gini aduh gigireun anjing edan menya tuh rorahna tukangeun we mitoha mitoha rek hareupeun nu kolot keur nyarekan wah aduh gagah jang penyakit teh datang deui da mewah eta mah tuh bangsa teh betaheun bangsa teh aduh yang Kang juragan Bima nepi ka puluhan hektar kieu deuleu euy ya eta kuat ka dempak Kang nepi ka dempak kieu ta ieu cumpon kana janji teh deuleu euy laras nu bata kade lamun sakali janji kudu ditepati nya sabab lamun teu ditepati dosa hukumna deuleu nya laras kitu ge nu apa kitu ge nya ngeken adik kajen tungtut padahal mah nya cicil kumaha we aya basa goreng ku basa ade ku omong cicil padahal nu mata kieu jang sabenerna kumaha Kang sajroning urang hirup kumuh poma ulah dicukur belengur ngarangrang tarang bantanggar ngadada ngabalaganaya dah nya laras tong adigung kumalungpung asa aing uyah kidul jegor-jegor ka bobodo buringas katitiwasan tak montong kejot borosoteun ulah getas harupateun ulah harung gampung ulah gurung gusu nya lamun bodo tong katotoloyo kuduna lamun bodo teh kudu alewo
entong bobodo ulah ka bobodo tenyo kasamaran tingali ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah lan calinci luncat mulang udar tina tali gadang sing ingis ku bisi rempan ku basa bisi tamiang melit ka bitis wiwirang malik ka jinis nya ulah udar pamadegan bener teger tanger panger tur singer tang tu hirup moal kabalinger sariring-dering dumadi sarengkak saparipola kudu DP-DP hanap asor parangi sing amis budi paroman hegar marahmai ciri jalma iman tur takwa ka pangeran disiplin lahir jeung batin ngamalkeun budaya apik titih rintih tata krama nastiti tur ati-ati ya saban wanci mawas diri saban waktu maluruh kolbu saban mangsa ngariksa raksa lamun mipit kudu amit namun ngalak kudu menta nete taraje ninsa kamalan ipis lapis kanal tapal nungtik lari nyung si bukti nyukruk walungan mapai wahangan leles jejer liat tali sagolek pangkek sacanggereng page tah lamun kitu artina teu melengkung bekasnya lahan iya nya Kang kitu imul kurmuh teh kudu sauyunan urang teh jeung dulur teh uyun laras ulah sewang-sewangan ieu batur kabuli mobil urang nu panasna oh coli teh jo beureum batur kabuli sawah urang nu ngagolak nya ieu mah batur kabuli mobil yeh pantes ngaji ucing kitu batur kabuli sawah yeh pantes we ka itu ka gunung nya kuduna mah lamun batur kabeli mobil alhamdulillah ya Allah tatangga kabeli mobil atuh urang nu rek milu tumpakna tuh nya tatangga kabeli sawah alhamdulillah ya Allah tatangga kabeli sawah atuh kuring nu rek milu maculna kena nya tatangga kabeli TV deui ya Allah alhamdulillah tatangga kabeli TV atuh kuring nu rek milu lalajona tatangga atuh nyanung alhamdulillah ya Allah tatangga nyanung atuh kuring nu rek milu kilirna ulah ya ulah kitu mah ketang tapi hukum batu heeh sia aja punuk lain naon ieu astra jinga wah dunungan aing geus gegeruan deui haroreamnya lah haream naon ari akal sok dititah aing euy heeh leuh masuk muruhan matara Kang tulungan aya anu gagara Yaman moal teu sidawala eta da nyanyina teh eta we ti baheula Kang tulungan aya anu gagara Yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh ucing Kang tulungan aha aya anu gagara Yaman ana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok bagian aing goblok teh aduh ada apa brother lain ada apa sekarang kita itu kan lagi menyusul Juragan Bima ini urusannya kita ada di leuweung kamu jangan pe omongeun ini di hutan rimba ini leuweung ini sangat ini leuweung gerotan sangat na leuweung moal leuwih sangat di batan sungut denge ku ente cepot ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan nu gelo cabok cek aing astra jinga ya kaula asa keung asa ditutur-tutur makhluk kitu dawala asa kitu teh euy justru kitu eta uring teh pandik leuweung eta puring kakan beda rasana asa pupuring kakan ti tadi demi Allah hei ih ya
angin Wih makanya tadi ayah suara kunti kumaha Duh. ih menit teu sieun si goblok juga teu sieun heeh oh nya di leuweung kieu nya euy akang kade wah nya ana ti kukur euy tah sida wala tah henteu ketang tah si cepot uing mah keur ngaheujeun si teh naon nya moal daekeun kan heujeun mah da bau uncuing naon kieu uncing ahli seni mun euy heeh sarjana seni uncuingna urang esen kudu nama ieu teh make musik anu keung da teu kreatif musik nama yang musik anu keung kumaha kurang teu keung teu kurang keung tong ku kenang ku saron saron unggul saron adi siapa jangan urek ngajuru goblok anu keung karena bulu-bulu teh cemeruringkak yang kedah tunggu eta tunggu saron kurebab adi ngarebab sok teh sugane menang 500 menit teh lain keung hayang ngisi ngeung goblok wah kacau astra jingga kan kaula ieu aya pupuringkakan asa aya makhluk anu nutur-nutur Kakang Semar aya nutur-nutur kaula duka naon Kang duka atuh agan cepot abdi aya nutur-nutur kaula pot naon ieu teh apa kaula kade bisi lising agan ai sia ieu teh leuweung manyaya lising amana karep aya makhluk anu nutur-nutur kaula pot kitu kan nya tah geuning eta kan makhlukna jumping cabok sia ku aing goblok sia teh ka aing teh sanes makhluk agan nutur-nutur teh naon pinguin nah sia teh ai sanes anu nutur-nutur teh sanes jin agan naon naon jang ngareret ka aing moning babuk sia ku aing bener-bener teuing sia teh urat reret aduh ayam muning tiga berus aduh sugan teh we gawir di dieu pek teh aya gawir meuni reuwas kuring 3 brus kana gawir nah meuni reuwas 3 brus kana gawir ieu dada ngadurudut 3 brus kana gawir meuni babak pelur ieu dada 3 brus kana gawir naon melong eta sia ngomong dikitu-kitu geuleuh kadengena cik sia teh na sejarah bro goblok ngomong teh makanya dikitu-kitu cik atuh Kakang Semar da Kakang Semar teh sepuh eta nyeros dikitu-kitu sia pamawana jadi ke bawah kabeh nah da kuring malen kabawakeun teh tadi ge kieu ieu nah ngomong jadi kieu
Demkeun tuh demkeun. Hah? Demkeun. Aham. Ah, sia teu mungkin. Ari aya nutur-nutur ya Arjuna teh aya sanes aya hiji makhluk. Nyaeta kuda anus mulusna luar biasa. Ieu kuda teh nutur-nutur Arjuna, tingawitan Arjuna lebet ka ieu leuweung, kitu ujaring carita. Kakang Semar, iya nun tingali itu aya makhluk nyamperkeun naon. anjir pak itu naon pak aya anak jang ganeng ai sia goblok ka aing teh pak makhluk naon Itu naon, Pak? teuing naon heuh Ieu kuda ngadak-ngadak nyamperkeun ka Arjuna. kalau itu ujang kuda nepi ka hade kieu anjir nepi ka mulus kieu kuda Asep keneh kuda jeung bapa mah yeuh. jang tong ngahina wae ka aing teh jang bisa aing pepoekan ge Ah, ieu kuda-kuda naon? Kuda rengong. lain sih lah Geus. Kuda. Kuda geus, kuda. Kakang Semar ieu kuda ngaletakan, Kang. baru kana coklat na gede Lain marukana coklat tapi ieu kuda teh jiga nu resepkeun ka kaula. milik agan jigana tuh tingali deuleu dunungan mah Disamperkeun ku kuda. nyang ke bapak disamperkeun ku ucing Laheng ucing kumaha lamun mau. ai cenah dihakan Aisyah goblok lamun eueuh aing kumaha Ai abdi jadi bapak. edan sia makhluk mata kumawasa ukur mi boga kahaya pada di Majalengka ukur mi boga kahaya Pacar mawe arek kahuma kacai mah ngajing-ngajing kendela pacar mane rek karunya lami-lami nyeri keninganan nyeri daun lopang sisim pangharejo tembong uratna lamun anggang hayang tepang kasono taya pegatna kasono taya pegatna lamun jauh hese ngajul muncang jarangkung tangkal lamun jauh hese nyusul paanggang hese ngeyangna ayun ayun
teuing dalamun pang di batang pegat durian suka dibalik kupati suka dibalik kupati kaleheng suka pakir kasinang layak kumaha kasinang layak kumaha salahan lamun sapikir lamun sulaya Semar iya nun iya teh kuda naon kinten-kinten akang dukanya kuda leweng we panginten kuda liar teh nu kieu panginten da ieu meureun anu disebut susu kuda liar teh Pak iya boteng jalu lain susuna kudana ieu teh barina ge sia teh beheung jalu beungeun bikang tingali we da ka jalu maya kanyutan nya kuda Kakang Semar naha ieu kuda bet bisa nemalan ka kaula ka abdi ge bisa kuda nya sia teh goblok ai kadunungan sia teh ditumbat mini pilih kasih sia teh yang dengekeun ku sia ieu kuda lain kuda samanea deui jang ai nepi ka mulus kieu kuda using kayo acan tapak bento beda jeung sinen nepi ka belang gitu sinen mah kudana teh kuda zebra kuda Kakang Semar kaula bisa apal kana ieu bahasa kuda panginten tos milik agan ieu mah anjeun teh resep ka kaula tuh Kakang Semar nemalan ai kuda bager ari anak loba nu campelak ka kolot teh hayang neke we ka anak mulai kitu teh moal teu ka aing na wala lamun anjeun bener nyaah atawa resep ka kaula cik kuda minta depa Kakang Semar ai urut eta cik kuda lamun maneh milik aing cik minta ngising tuh nyante cik anjeun nangtung deh kuda waduh luar biasa Kakang Semar lamun anjeun kuda milik kaula cik minta malik anjeun ka itu Kakang Semar Gusti nu Agung Anyer wow waduh agan ieu kuda nepi ka mulus kieu agan hebat ieu kuda agan geus karasa goblok dorakat aing dijaga-jaga teuing sia nuhun kuda nuhun naon cenah sawangsulna teu keuwa ge aya we teh nu males wala nah aing ditajong kan jigana ieu kuda teh mung dicabak ku batur asna jingga wala hayang nyobaan nyabak teh sudi teuing cik Pak nyabakeunnya Pak karasa jang dorakati aing nyagan marukana kumaha meuni kudu geus ya